Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mana kalabat ya? Aman mengatur. Alhamdulillah atas kempelnya. Dawan ya gitu. Apa nak sehat ya? Loh. Atur nuhun ya tuh nyempatkeun waktu. Dina ieu simkuring bade ngeunalkeun calon penerus dalang ya. Insyaallah katawis ku abdi, katinggal ku abdi dina marigoteun atau tapi dina ngigoteun wayangna katinggalna alhamdulillah saya mudah-mudahan saterasna sing janten dalang anu berprestasi gitu ya. Nah, namun saya tercancing kuring ngobrol-ngobrol sareng Beatrice sareng tong hilap subscribe, like, share, and comment di channel Mandair. Jadi kemana mah? Alhamdulillah. Dia namanya pernah teh saha? Nazril Nazmiansah. Pemirsa, Yuswa berapa tahun? 8 tahun, majeng salapan katanya alhamdulillah. Dan Nazril teh resep kana wayang. Ti iraha resepna? Oh, tikar ali. Eta ngawitan ningali ninggalkeun wayang eta nah Nazril tiasa nyalira atau napi dibimbing ku apa? Oh, pasti ayah matanya. Ya. Nah, painten ieu peluang anu saya mudah-mudahan Nazril tiasa laksana. Dupi Nazril engke cita-citana janten hayang janten naon? Janten tentara tuh nya loksanos resepna kana ngawai non ngidolkeun wayang tapi cita-citana mah tentara. Insyaallah mudah-mudahan laksana tentara janten ngadalang oge sae gitu ya. Gitu. Ti Yuswa tadi sok sanos Azril terus cepat ke ti Yuswa 8 ti keur alit tah tepatna ti Yuswa sabaraha resepna wayang? Nazril teh saresna mah ngawitan senang kana wayang teh ti sata acan Yuswa sataun mari. Oh, luar biasa tuh pemirsa di sata acan Yuswa sataun tos mika resep. Jika mah di kerkanung ge jika ngumping-ngumping wayang ya seneng dan dupina mah. Padahal nu mawi aya sangkut pautna panginten nuju ka kandungan. Terus kerasan yang alhamdulillah kasepuhan abdi aya ti kesenian oge, sana wayang boleh. Terus. Nurun kabeh panginten resep kana wayang boleh nu mawi upami sata acan kolom tapi mah dipayung nuju rumah tangga teh di pepende teh nya eta wayang boleh. Terus. Dikawit dina kaset, Mohon dina kaset pita, dina kaset DVD, dina radio, kayeuna teh duikeun ka tina HP, giningannya canggih kesana download segala rupi. Tah, keresan di payun teh nya bojo gitu nya. Memang aya panginten aya sirik upami sirik temanya laras. Cenah ieu tiap wengi misalnya pepene teh wayang we ayo. Eta teh karasa nuju ka kandungannya ku putra ya pertama gitu. Oh, itu nu kahijinya. Anu kahiji. Sadayana teh putra. Sadayana teh 2. Aya 2. Istri pamungkas teh napi doana pamungkas teh napi doana. Anu kadua mah perasaan istri. Alhamdulillah janten sajodoh. Ya hasil nu pangadeuna pamungkas nya. Ya, berhasil aja enggak? Sata acan sataun ge memang aya kaunikanana teh. Sata acan gaduh wayang mah anjeunna teh setiap dicanak kopi ka umirakan nuju silaturahmi bahkan ka bumi mertua. Eta teh di WC teh sok arical sikat gigi kan. Janten tiap kawes teh arical sikat gigi. Wah, sikat gigi teh terus katawis daya mah di WC gitu. Dipilari itunya isi ngorek ke sampah supporter nuju di kamar teh nuju gituan we. Pemirsa
jantan resepna nanti karena wayang serta acan aya alat peragana wayang kapungkur jo alitna namanya saur bapana jantan sikat gigi nu di WC teh diangge pepetak kamu dentosna wayang gitu lucu pisan dan ya pemirsa. Tak itu panten lagi urang sakseni wae dan nanti dina ngigakeun wayang nya. Dan nanti dina wayang teh aya saha wae? Gatot Kaca, terus tadi Bima, terus Yudhistira, Nakula, Sadewa, terus Arjuna. Aya anu sok Kamodora saha eta teh? Cepot, Dewala, dalam Ramana, Semar. Terus ya, urang sakeni dina teu dina ngigakeun wayang. Yuk. Sakseni tingawitan meragakeun Raden Gatot Kaca dina makalanganana oge Raden Arya Bima. Terus nu terakhir namanya mintonkeun dina perang nya atanapi gelutna wayang. Namanya kasakseni terus sakitu mahirna urang mah cacat terusnya pemirsa. Ieu nanti ayeuna yuswa 8 tahun terus biasa meragakeun gelutna eta wayang. Kabayang urang kali sadeung kieu nyepeng wayang teh berat ieu mah sanes wayang abal-abal sanes wayang anu murahan gitu ieu mah ampek upami tuh. Ieu mah langkung teh 1/2 kilo wae mah kitu nya. Tapi dina aja terus lancar kantun insyaallah mudah-mudahan nyungkeun pidoana teh sadayana. Kantun dirojong ku pemirsa khususnya channel Mang Daep. Kumaha cara ngarejongna? Nyaeta kantun subscribe, like, share, and comment di channel Mang Daep. Yo, hatur nuhun.